Itu naon tulang hayam dipelakeun naon maksudna? Ye, itu mah lauk emas anu nonggeng. Heeh. Nalarung geri lauk emas ditancap. Nah, tulangna ditancep-tancep keuna moal jadi. Ho, apaan cek akang? Jam ieu lauk pelakeun. Akang. Oh nya uing dicancelep-cancelepkeun. Ya emang beak dagingna mah tinggal tulang aja. Beak ku sireum. Lain cai kalau di rumah. Oh, nyas. Ai dicai mah mun ngomong ka cai mah kuduna kieu tuh. Jam ieu lauk awurkeun ka empang meureun kuing diawurkeun. Jam atuh da akang mah. Jam ieu lauk pelakeun nya ditancelep-tancelep. Matak aing ngopi bangkruteun boga pamajikan ka sieu mah. Sarua jeung si Rama tah. Mah mujizat pisan dong. Sarua jeung boga pamajikan ka Maung. Alah ampun Gusti nu Maha Agung. Kita maju-maju rumah tangga. Geura aing napi pare, geura aing nu hapana di karungan, geura aing nu benerna dialungkeun. Aneh da aing kumaha teh? Ijem paneh teh. Oh, aing apa mah hampa kai bener berat akang bawa. Ai di karunyaan ku awewe ambeh mawanan tu berat. Merekedawang gitu. Aing sih jama pikiran teh kumaha. Lain aing basa kamari ijem pan maneh teh tikokik nya lembur teh. Deukeut ka Rengas Dengklok naon teh tepangna aya riributan teh cenah. Aya kejadian naon Tuh aya kejadian eta can da aya budak cenah. Cek budak ieu mah. Nyonyo sireum gitu. Budak nyanyo sireum. Lain. naon jam. Jadi cek budak. Cenah. Bi itu aya nini jangan cenah gitu. Terus Ajar teh. Oh nyara ribut. Nah rempo aya nini jangan. Maraton teh gogoran. Nini jangan gitu. jangan itu bisa hiber. Lain. Ieu mah nya. Nini jangan. Heuh kumaha? Aya budak lalaki liwat digeroan ku nini jangan gitu. Oh, jadi ribut. Jadi Bi, oh nini jangan cenah gitu. Tuh kejadian anu ieu mah. Omong-omong jelema. Lah geus kaparang edan Amana we nepi ada obat. Obat ieu. Penting nawan wae sakaset. Ampun teuing euy. Kang ieu mah Kang aya kejadian kieu Kang. Naon? Di Purwakarta. Naon di Purwakarta kejadian naon? Naon di Purwakarta jam. Anu ngajuru Heeh. sirahna rambutan. Aneh tah. Anu ngajurukeun, ngajuru tah anu jelema teh ngajuru ya awewe. Heeh. Bulanna waktuna kaluar. Heeh. Jadi sirahna teh rambutan Kang. Allah. Bapana ge buat teh salah. Menyawae asala. Nya oh manya butak atuh da lain. Ari kapang cek. Nyawan kamu nyabotak. Ai ijem apa teu? Kana Di lemur dewek mah bareto di ditu. jalakong. Lain di Jelekong, beleguk. Di Cimelang itu di Kadupanak. Oh, Aya doma jalu ngajuru. Percaya teu? itu. Ari ohna juga nya percaya tuh jam. Lain. Aing teu. Aing teu kumaha? Tanyakeun atuh. Aing teu kumaha? Heeh, tanyakeun. Maknya meureun cek ijem teh. Manya. Naon? Naon? Maknya doma jalu ngajuru gitu. Manya domba jalu. Domba jalu ngajuru. Teu percaya. Ento. Bener henteu? Ento. Sok dibuktikeun gudegnya. Naon? Ari Kang Jalu teh boga domba. Kang jalu mana? Kang Jalu di ditu ngaranna teh jelema teh Jalu. Jadi domba Jalu ngajuru. Jadi eta domba teh kata aku ngaran. Heeh. Kata aku
Saterangan. Aduh, eta sarajeng nelakeun ngaran budak. Ah, jadi Nama ke ngos acan lila keneh belum. Dia mau ngapundungkeun bae. Alah. Lah hampura we jam dulu. Dina bulan kieu mah urang naon urang saling hampura tina sagala rupa kasalahannya jam. nanya. Oh atuh urang ka pamirsa anu aya di mana-mana anu sami nyetel kaset dina radiona sewang-sewangan anu sami ngadangukeun atanapi dina kasetna sewang-sewangan anu meser kaset didoakeun cing salamet anu teu meser abdi teu tanggung jawab. Iya. Alamat sarua wae. Hah? Oh nyata urang doakeun sararea ti Sabang nepi ka Merauke Nya, bangsa urang bangsa Indonesia nya nya. King aya dina kasalametan jeung ulah terpancing kana isu-isu anu teu pararuguh nya anguran urang buktikeun nagara subur makmur gemah ripah lojinawi teh nyaeta ku urang sararea urang mangpaatkeun sabab naon pemerintah oge ayeuna nganyurkeun nyaeta neangan sumber daya manusia anu berkualitas tuh sabab naon lahan geus aya ai ijem nah nyaho hartina kualitas Ijam apa? Apa? naon Aya di kurang tanggung teh. walikat blegug teh mah Gante deket tulang itu. lain lamun jelema teh walikat teh wungkulnya sanagara teh. Aduh, ampun teuing euy. Unya buta huruf kan kamu. Nya walitas paling. Maneh mah ongkoh buta huruf da puguh tadi na murid anak buta. Sekolahnya di leungit. Jam urang jangu yuk ah. Ayo. Dereh buka jeung geus magrib. Geus meuli deungeuna. Hah? Deungeuna. Tah tingali dina kaleng. Sekali aya taira gaji. Tairang gaji. Alah.